mutawaladu jeung anu dilahirkeun anak atuh mutawalad teh bae nama kulin antara anu sok dituang wa ghairihi jeung anu tara dituang la yahilu tah teu halal naon akluhu nuangna eta mutawalad. Ieu mah kieu hewan anu sok dituang nu halal dituang seperti hayam we nya. Hayam jeung kawin eta si hayam teh jeung hewan anu tara dituang nu haram lah dituangna seperti naonnya? Lah naon nu teu meunang di naon? Dituang seperti orai naon orai lah contohna ngaras sarwa nog. Hayam kan ngenog, orai ngenog. Anu ceulikna tidak berdaun telinga cek dina ilmu pengetahuan alam mah. Anu ceulikna tidak berdaun telinga sok ngenog beranakna teh. Lamun hewan anu ceulikna berdaun eta mah ngalahirkeun tara ngenog model jelema, tara ngenog jelema mungkin gitu. Da berdaun telinga. Domba berdaun telinga tara ngenog. Tah hayam kawin jeung orai pek teh ngenog. Si hayam jeung orai teh kawin pek teh naon? Ngenog. Pek teh enogna teh berbentuk hayam. Maka eta si enog nya megar berbentuk hayam walaupun berbentuk hayam da apal ibu jeung bapa teh riwayatna maneh mah hayam bapana orai jadi haram eta si hayam teh cenah. Da oraina oge naon? Haram bapana oge. Tah kitu. Janten kieu ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini rahimakumul. Kieu we. Lamun pacampur teh kawin nya. Lamun kawin anu najis jeung anu suci, maka anakna teu jadi suci eta teh najis dina palebah kieu mah. Naon cenah? Pareum. Lamun aya hewan nya, hewan kawin anu najis jeung hewan anu suci, maka anakna teh jadi kabawa najis dina palebah dieu. Mah seperti kitu lah. Lamun aya hewan anu tadina halal dituang kawin jeung hewan anu teu halal dituang, maka anakna teh sok sanajan bentukna hewan anu halal dituang tetep teu halal dituang. Seperti kieu we, ieu naon ibu dina gelas? Cai naon? Cai enteh. Dicampuran we ku racun. Berarti ieu cai enteh lain mabok heula. Berarti ieu cai enteh teh dikawinkeun jeung racun. Kumaha hasilna? Inum ulah gitu we lah intina mah. Kartos teu? Janten lamun pacampur anu alus jeung goreng jadi naon? Goreng ulah di naon? Ulah dikonsumsi. Tah semacam kitu ieu teh nya. Teraskeun ieu teh ngaos teh. Aya deui. Wal mutawaladu tina nerangkeun najis ieu teh nya jadi bercabang-cabang bae lah. Kamana we paya ayana kitab. Wal mutawaladu jeung anu dilahirkeun anak antara anu sok dipake kurban jeung hewan anu tara dipake sok bade naros sim korong. Saha cenah? Sim korong bade naros hewan anu sok atawa anu sah dipake kurban naon wae? Hiji domba atawa embe. Terus